Pangkeun bunga. Bunga teh saurna lambang cinta, suci, romantis, langgeng. Tapi abdi mah bunga sisi kolomberan, katore saeutik ngajurah roh kana kolomberan. Garing, bau, runtah. Abdi mah runtah. Aya 2 sabab nah cocok disebut runtah. Kahiji, runtah bisa jadi masalah. Lamun teu dikokolakeun kalawan dahlia, bisa jadi musibah. Ngagunung-gunung, mongpet kolomberan, ngahalangan gorong-gorong, mendet walungan. Kadua, runtah bisa jadi polusi udara. Ngotoran hawa, bau. Abdi oge kitu. Jadi barang anu ngadatangkeun musibah jeung bau. Lamun runtah masih keneh seueur mangpaatna, harapan abdi ge kitu. Nu matak aya di dieu salaresna keur nuwuhkeun harapan, nuwuhkeun semangat hirup. Lamun ku tukang pulung, runtah teh disortir, dipilih ngarah bisa diical. Tapi ngan Bapak dokter anu uninga, naha lamun parang kaluar ti dieu, abdi bakal tiasa diical atawa moal. Harapan abdi mah kitu, mugia bae Bapak dokter siga tukang pulung, awak abdi dibersihan, dipisah-pisah, teras dikilo. Sanes dikilo ku kiloan biasa, tapi dikilo ku rasa cinta. Siga si Aa baheula. Aa mah tai kotok ketang. Nyieun hayam kabiri, peot hulu. Lamun nya ge cinta, meureun ayeuna aya di dieu. Maturan abdi. Cenah bade sapapait sama manis. Mana buktina? Memangna sapapait sama manis teh waktu nginum jajamu wungkul? Enya. Jajamu pikeun ngagugurkeun kandungan. Dasar. Waktu Aa masih ke kapengpeongan, majarkeun mah teu bisa hirup mun teu jeung Eneng. Eneng teh sarupa bohlam di kahirupan Aa. Emut keneh Aa, eta teh cariosan Aa. Tapi nah waktu abdi jadi runtah, Aa beut ngajauhan. Kapan abdi jadi runtah teh? Ku talajak Aa. Cek Aa harita, ieu teh bukti cinta Aa ka Eneng. Tong salempang, Aa bakal tanggung jawab, geus tong ceurik. Lamun nya Eneng percanten kana caritaan Aa. Cinta? Pret ah. Aa mah tipe lalaki dong-dongpret. Resepna dong bari terus ngampret. Tanggung jawab. Sumuhun, enya. Abdi nu nanggung. Aa nu ngajawab. Ngajawab asal engap, asal disada. Goong disada ge leuwih raos. Aa mah mata klinu ngadanguna ge. Aa nuju ngimpen nya, nuju ngalindur. Gugah Aa, tos siang. Aa ngada
dangu keneh abdi nyanggem. Abdi tos jadi runtah. Ken semet abdi we nu nandangan wiwirangna. Tapi aya nu ngaganjel dina hate teh. Naha aa jadi tukang obral cinta. Siga tukang obral di alun-alun. Anu deket dipaksa, anu tebih dihiap-hiap. Majarkeun mah cinta aa teh ngan keur abdi wungkul. Tapi geuning kasih Herman ketinggal masket, kasih bedu katembong bogoh. Nyeri HP abdi mah basa ningali aa hotel jeung si teuing saha ngaranna eta mangkeluk. Tong ngangles aa basa di mall teh ya. Satpam jadi saksina, tukang cikopi oge ningalieun. Nyeri HP abdi mah. Dasar lalaki omnipora aa mah. Sagala beres sagala digayem, henteu jalu, teu bikang dihantem. Sigana lamun ningali domba bikang rada demplon terus dierokan, bakal ditutur-tutur. Dasar lalaki tukang obral. Hei anu nongton, pendak sareng aa. Ih sanes anu eta. Abi mah milarian aa nu sok ngobrol cinta. Abi mah percaya 100% ka aa mah. Aa mah bager tara mumpang kana kahayang abi. Segala wae dicumponan. Tapi si horeng lain ka abi wungkul. Sigana kasaha bae aa burung nyumponan. Dasar lalaki kampret ah. Tapi sawios ah. Nah sagala wios. Da abi mah sanes anak anu beunghar. Kahoyong we. Siga anak nu beunghar teh. Da kumaha atuh? Ningali HP anyar kabita. Ningali sapatu anyar nafsu. Ningali kameja weuteuh teu weleh hayang ngekeuweuk. Ningali restoran anyar panasaran muncan ngasaan. Aya film anyar teu tibra muncan kacumponan. Tuh lebah ditu di Gang Campaka bumi abdi mah. Sanes bumi abdi ketang bumi pun aki. Di ditu teh aya aki, nini, emang, sareng garwana, teras aya ojak, adina mamah. Teras ari mamah ka mana? Duka naros ka aki jeung emang oge ngan gideg hungkul. Ari bapa, kapan bapa mah tos nikah deui? Saurna teh sareng urang Majalengka. Nah, habet bisa bobogohan jeung si aa. Eta mah gara-gara basa eta, abi diajakan dinner ku sobat Dali ti SD. Di dinya abi ningali si aa. Asa ningali bentang terang. Kasepna kacida. Bobogohan jeung jelema beunghar mah resep. Hayang nanaon oge dicumponan. Hayang HP anyar kari nyarita. Hayang sapatu anyar kari ngarenghik. Terus kekepan bari diusapan. Kan si Nuning mah menang kitu teh gara-gara Uniko usaha nipu kolot. Ari abi mah ti si aa teh. Ari ti aki boro-boro komo deui ti emang. Dipentaan ukur ongkos sakola oge kalakah dicaramahan. Saurna teh kudu lebar, kudu prihatin keur sakola mah. Lamun teu boga ongkos leumpang, lamun eueuh buku nginjem.
ngarah sukses. Ambek abi teh ku abi ditanyaan deui. Nah ari emang teh basa eta prihatin gitu enyak saurna teh. Teras nah atuh ari ayeuna henteu sukses. Teras abi kalaka dicarekan marukana ngalawan cenah di papatahan teh. Ti saprak eta geus teu percaya ka aki jeung emang teh. Waktu paduduaan di puncak, si Aa ngaharewos. Majarkeun teh ayeuna waktuna Eneng nulungan Aa. Ukur colohok teu ngarti maksudna. Sumpah teu ngarti. Pas jam 10 peuting abdi ngarenghik ngajak balik. Kagok cenah. Teras basa si Aa ngasongkeun inuman, majarkeun teh bajigur instan. Tapi teu kaambe sari-sari bajigurna teh. Enya eta inuman teh seger, haneut kana awak teh. Tapi asa lain bajigur, asa beda. Beuki lila titingalian teh beuki teu pararuguh. Watekna tunduh kacida. Satengahing sadar basa peuting harita abdi kudu ngalayanan bapak-bapak coba duaan. Eueuh mamah, ieu geuning maksudna si Aa nulungan teh. Aa mah lain ngan ukur tukang obral, tapi oge tukang tipu. Abdi percanten pisan ka Aa. Tapi geuningan Aa kalakah nipu. Klop. Aa mah tukang tipu panghina-hinana sadunya. Di luar kamar mah abdi teh loba nu nyaah. No penting asal daek diajak mondok. Tapi ayeuna di dieu ukur 2 urang nu karasa angger nyaahna teh. Bapak dokter sareng ibu guru BK. Padahal abi mah tos teu sakola deui. Saur bapak dokter, abdi teh nuju dina periode jandela di mana ayana virus HIV nu asup ka awak arurang terus ngawujud antibodi. Ayeuna teh abdi tos tiasa nepakeun HIV ka batur. Nu matak dititah cicing di dieu teras bakal ditarekan. Kitu geuning Neng teh mamah. Abi pasrah terek nyalahkeun ka sasaha. Teu hayang nuntut ka sasaha. Ka si Aa nu teu aya kabarna. Moal diteangan komo deui di dago-dago. Aki, Nini, Emang, Pipi, Aa ojak mah talepat. Abi anu salah mah mamah. Abi ayeuna rek ngagugu ku cariosan bu guru BK. Abdi kudu yakin mun kasakit teh pasti aya obatna. Kudu yakin mun abi pasti bisa kaluar ti dieu.
Lamun mamah aya di dieu, mamah bakal nyarios gitu atau siga Nini? Enya, Nini mah gening nyalahkeun ka Abi. Saurna teh, eta mah salah Eneng. Jadi awewe nu teu bisa pageuh nyekelan tungtung sampingna. Teu ngartos Abi teh, mamah naon maksudna. Dapan Abi mah tara nganggo samping. Seseringna oge ngangge acing panjang. Pak dokter oge katembong nyaahna. Padahal karek tepang di dia teh kakara ayeuna. Mamatak Abi mah moal nyalahkeun ka sasaha. Mendingan doa. Sok sanajan isin pisan. Rumasa waktu sehat tara daek salat. Waktu batur di sakola sarolat, Abi alasan keur kareseban. Waktu usupna puasa, Abi alasan gering. Naha ari Gusti teh bakal narima kitu doa ti Abi teh, ti awewe siga Abi teh. Ibu guru BK, mohon, Abi terang dilepat. Abi bakalan kuku. Lamun nya Abi kudu ke kandungan, Abi bakal narima. Hubungan Abi teu bisa ngajaga kana kahormatan. Lamun Aki ngambek bari nundung, Abi bakal narima. Lamun Emang nyarekan bari nyiksa, Abi bakal ngelawan. Sieun jadi mata kana kandungan, tapi Abi mah teu ka kandungan. Ieu mah ukur gering. Gering teu apal jolna ti mana. Hapunten Ibu. Abi teh setengah gungku karena cariosan Ibu kapungkur. Punten Mama. Kumaha ieu Abi? Si Aadu ke mana? Di sekolah tempat dak. Di tempat kosna teu aya. Di tempat tongkronganana teu katinggal. Mama, geningan kira Abdi teh. Ari Mama di mana? Bapak geningan teh nyaah ka Abdi. Aki jeung Nini mah teu ngartoseun Bapak.
tiasa dipentaan tulung mama.